Jawa, suku Batak, Batak, suku AA, Garong Behe. nya si Sarjo. Ngariung bareng ngaji jeung guru muda. Oke, di sarangan ku Jojo dari cilik kita, Jojo Raden Bagja. Oke, silakan. Enggak Jo, salam singkat, padat jeung jelas ya Jo. Mumpung ngepan salam teu doa, sok Jo. Salam singkat, padat jeung jelas. Pek. Aduh belah ditu aya ibu-ibu, sok kira salam. Nah itu tuh jauh no bapak-bapak nah salam oge tuh ikut jauh sok salam. Sok salam buru sok salam heula. Awewe. Salam lain awewe heuh ti dieu mah loba awewe ti dieu mah tuh aya nu gareulis. Ayo ibu-ibu nini aya kabeh lengkap. Salam lain awewe. Kan ngabe singkat padat jelas. Singkat Padat jelas. Bener. Ari awewe naon kitu? Na teh assalamualaikum Bener. Wena? warahmatullahi Deui. Wena deui? wabarakatuh. Jadi? Awewe. Heri sisa Jo. Salam singkat padat jeung jelas selain hartina awewe eta teh eta mah hiji-hiji disingkatna nya. Sok ayeuna mah sok salam kakabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Jo, can dibere hadiah teteh sakali deui Jo salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi teh di dieu aya request. Heeh. Hadiah meureun door prize lain request. Si Sarjo belah dia atuh disieun-sieun teh tah. Lain request door prize. Emang kumaha gitu? Angka-angka 1 biru, 2 biru. Bisa tuh Jojo. Bisa. 1 biru, 2 biru, 3 biru Abi mah angka. bahasa Arab. Bahasa Arab bisa bahasa Arab. Bisa. Udah bener. Jojo sekolah belajar bahasa Arab. Cik kurang tes heula ieu teteh-teteh ibu-ibu. Bahasa Arab bisa nyabunya? Bisa. Abdi mah teu percaya si Jojo bisa bahasa Arab. Nya. Cik kurang tes heula ibu-ibu. Wahidun. Ucan kompak. Wahidun. Isnani. Salah satun. Arbaatun. Tingali Jo nya penonton ararapaleun dan geus aya pendidikanna dirobani inspirasi langit. Aduh cik Jojo apa tuh? Apa lah tuh? Wahidun 1 Isnani 2 Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu ngapalkeun Minggu ES. hari si Sarjo bahasa Arab ieu mah make jeung aya HS bahasa Arab. Cik sakali deui ibu-ibu. Wahidun Isnani Salah satun Arbaatun. Benar tuh Cik Jojo. Wahidun 1 Isnani 2 Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu ngapalkeun Minggu ES. nya terbalik si Sarjo nya bahasa Arab. Bahasa Inggris diajar tuh. Diajar atuh. Bahasa Inggris? Oh, what is the meaning? Itu bisa sarua euy bahasa Inggris lagi. Angka-angkaan atau napi ngaran-ngaranan, nama-nama? Angka-angkaan. Sami wae. Oke, Cik, hayang apa? Jo, bahasa Inggrisna 1 1 2 3 4 gapleh 1 wan 2 wawan 3 4 4 gapleh kekeh asa teh harti mah kelah belah dia ye. 1 wan bener leres nyabonya. 2 wawan nah make jeung wawan wan tambah wan
Wawan. Dua. Benernya asa jadi bodoh kieu gitu ya. Wawan. Tilu? Tiluan. Bisa bahasa Sundanya Wana tilu. Ayo opat? Gapleh. Oke, nama kata arti asa opat bahasa Arabna gapleh. Kan gapleh opatan. Deunya gapleh opatan. Bener. Eta bahasa Inggrisna. Nah, ieu mah ngaco bahasa Inggris ngaco ieu mah. Nya. Sok Jo, ieu teh alhamdulillah urang teh aya dina acara grand launching Robani Garut nya. Tepuk tangan buat Robani Garut dulu dong. Oke, Robani. Kurang kompak dong. Masih semangat. Robani. Iya, inspirasi langit. Segala sesuatu pasti ada urusan darat dan langit. Bumi dan langit. Ketika bumi kita berikhtiar dengan cara berusaha, bekerja, urusan langit adalah ketika kita berdoa dan ada inspirasi dari Allah Ta'ala berupa inspirasi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inspirasi langit berupa wahyu. Ketika kita manusia biasa adalah inspirasi berupa imajinasi, berupa ide-ide kreatif. Mudah-mudahan Robani khususnya yang ada di Garut bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jo? Lain atuh Jojo Kulan. Tah gitu kulan. Pada naonnya Jojo tuh dia teh? Bahasa Inggris deui. Bahasa Inggris deui naon? Bahasa Inggris naon tah? Bahasa Inggrisna jam. Oh jam. Bisa gitu? Bisa. Bahasa Inggris jam? O'clock. Leres teh Bu? Bisa gitu apa lu? Bajing tak apanya punya? Bahasa Inggris jam? O'clock. 1 jam? 1 o'clock. 1 o'clock, benar. 1 o'clock. 2 jam? 2 o'clock. Jam naloba? O'clock.